datang titah balik sama. Lain titah balik, malik. Tuh, batur mah tos kapayun sadayana. Mayuna kapayun ka ditu kanu gaduh hajat. Kemana? Kan itu kapayun. Main keur nundutan jabat tiis ngeunangeun deui. Yo, tadi nungguan lagu jadi mun nundutan. Nyarek ngadenge. Kumaha kitu? Mana emang ngeunah terang tung tung. Ieu ngeunah aya soraan. Palebah aing alabatan sora bangkong korowek we. Nya aing tunduh keur matiis kahujanan. Ye, Kang. Masing-masing oge gaduh fungsi, masing-masing gaduh cecepengan. Akang kabagian nu korowek-korowek, ieu mah berat, eta mah hampang. Tong loba alesan kuduna mah urang teh apal. Sidik giliran urang anu malik. Malik ka mana sih? Kapayun, apan aya tandana? Tung tubak ping balik. Ngeunah aing numpak ping. Oh. Kendang. Hah? Kendang. Mana? Kendang teh tubak ping. Atuh bejaan. Astagfirullahalazim. Sakalina nyarios Bejaan kitu malik ka hareupnya aing tadi neangan ping saha aing tumpakan. Sok dicontohan tah, sok contoh dah. Mang teh apal Malik? Eta apa? Nah, dicontohan si Contoh. Anu kos kieu simut pare. Cih. Batur tingali. Gitu. Beungeut ka mana kan beungeut? Beungeut ka ditu tuh kaluhur kenteng. Nya kapayun tunda geura mang. Tunda ieu tunda. Teu jelas dah aing mah. Ngajelengna anu bener. Ulah kosi Aspin kur ngajret tuh doang. Sok. Yo, getek teh hidang sia. Getek kumaha? Ujur sia kitu-kitu aing keung teh. Apaan? Gaya. Ya gaya bujur udah gitu-gitu kan aing mah. Kan mau suntiris ya teh ayeuna ya. Udah gitu-gitu Bahaya mah teh kaopan, baru bujur gitu-gitu getek. Kunaon kitu? Nampak popoean getek mah. Tong goyang cenah mang. Biasa. Leungeunna we nu ngarengkebeng leungeunna. Sok, tong goyang. Naon deui wae? Keur mah bujur goyang-goyang. Leungeunna di kieu aing goblok tambah keung sia teh. Aing alabatan nu keur nyekel naon ngaran. Entong make perasaan ningalina tuh. Hah? Entong make perasaan. Ya keur mah bujur goyang-goyang. Leungeun di kieu. Eta rasana kumaha? Ih, pugulinu aing mah teh. Ganti mang. Leungeunna kaluhurkeun mang, kaluhurkeun ngibingna. Ulah kandap siap. Ya siapa coba nyarep siapa itu nyarep coba kieu joget kitu ka ibu bapak lamun aya boh lamun di musola leungit sieun nyokota Batur joget. Meni serba salah. Sok contohan deui. Meni ampun. Anu tegap. Loncat. Apal? gitu Heeh. kecil Apal? dibangkitin biar aku teu bisa Sok. kecil Ayo buktikan ulah kecil bisa. pas itu Heeh. Puas. Dipiceun ku batur. aing nyarek malik ya Sok. Naon amah mulung naon? baham aing mere dipulung teh hidang Sok, Malik. Ya, tinggal ya. Geus Malik na. Mas Malik
Nah, Tadi mimiti. urang rek nanya. Tadi kerjaan Malik, nempo saha? Nempo seena tuh kanggo oh. Nah, terus geus Malik nempo sade. Ieu mang leuwih teuing kenceng teuing. Atuh beca. Beca atuh ari. Kade gerak kade. Mana penting-penting kos gaang mun ditarik ieu sorana ih. Darangin aku teh. Eta ieu Malik teh ulah Ulah kenceng teuing. satengah we satengah. Supaya geus Malik ka ditu. Ngomong atuh satengah sateh. Hanya kudu buka perasaan atuh lain bejaan urang mah. Malik teh bisa sama. Oh setengah gitu. Ampun. Ieu mah tita Malik tadi ngomong setengah. Ya ngomong kali itu tuh, beli kuat mancit siang. Sebal lebih aceh. Jangan ngomong setengah gitu. Nya setengah atuh lah sabari ngomong. Kata bibir sih kalau loba hutang nu kuat bibir. Oh, setengah. Si Edan ngomong setengah sakitu. Setengah suku kuat mah leot. Tadi kecil. Heeh. Malik setruk. Setruk sok benerkeun Mang. Kareupkeun ka ditu. Allah. Sirana katangahkeun. Sok. Itu. Alah. Teh hidang sia mah. Kunaon? Mana kan colek weh teh hidang aing meuni terminal aing meuni ke Mana malah mau tadi gitu kan kontakanana moal bener. Emang batur teh listrik. Apal kayaknya kebayun nya. nya apa? Apal teu? Oh nya apa tuh? Sok ayo, macacar deui nu rapi. Timbang Malik ya ribut bae teh. Malik daya, malik. Ada masalah buat lo. Lain masalah, Malik ka mana bieu? Aku Maliknya ke sini. Ka dieu, Malik teh ka Katuhu. Katuhu mana Katuhu? Ya, Mang, Malik teh katuhu. Mana Katuhu? Iya belah dia. Oh, kalah seuri. Kalah seuri. Kurang bejaan. Gede-gede jalala buruk teh hidang. Ya, di mana-mana Katuhu belah dia. Gitu. Lah dia Mang ya katuhu. Eta mah kenca. Tak kenca mah ieu. Katuhu belah dia hidang. Ih, Katuhu cenah. bolon. Tah ieu katuhu nu ieu kenca. Kenca belah dia, Katuhu belah dia mah. Mang tadi kuduna ka dieu ka katuhu, kuduna ka kenca. Katuhu mana? Hah? Katuhu. Ieu. Ih, Katuhu mah belah dia. Oh, beladinya gitu Mang. Hier, bah, sok kasih tai. Ye, Katuhu mah ieu di mana-mana ge. kenca belah dia mama. Coba. Tak kenca mah ieu. Dah. Atuh eta bolaham dicabak. Sok. Yalah. Naon? Urang tadi di jero mobil Kang Hendra katirisan puyeng. Oh, mabok. Oh. Ari si eta. Si Edan. Kira aku tarang batur pajarkeun balsem. Lah aing suka teh basem berenang mah aing puyeng. Hidang. Sok, apal Mana bejaan. mah Ah, duaan ribut wae. nah sih. Soal tahu wae ribut. Hah. Tahu. Dikasih tahu Katuhu. Katuhu jeung langeun kenca jeung manehna beda. Oh, langsung aja pas tahu jeung lecak. Ada haran we. Sok. Mana katuhu? Katuhu ieu. Mana? Badieu. Dua dana bener, Blon. Waca, bener di mana teh hidang? Buku Yo, papan. Katuhu mah belah dia. Oh. Ya deken ya. Nu jadi permasalahan. Kamu berdua itu berdirinya berhadap-hadapan. Allah, tuh. Sehingga Keder aing dia. posisi tangan kanan kalian berdua itu terletak pada dua titik yang berbeda. Wah, beda profesor. Aing Mak, beda ya. mak Dosen, ieu lagi alus. dosen. Beda aya padaya sih aya guru cenah. Ilmiah. Maka
Ketika siapa batur ketika ketika pada titik yang satu ditarik garis lurus secara vertikal, itu akan ketemu sumbu X. Oh, ketika di Ilmiah, garis beda. vertikal akan ketemu sumbu X. Nah, beda Dan ya. ketika pada titik yang lainnya ditarik garis lurus secara horizontal, itu akan ketemu sumbu Y. Sumbu Y. Wah, iya. Nah, ini pertanyaannya nih. Kesimpulannya. Berapakah harga gabah sekarang? Satu. Si belenggu kalahnya. Sebentar ngajelaskeun sia teh. Urang mah hayang ngadenge penjelasanana Keca jeung katuhu. secara vertikal, horizontal. Tak eta kumaha jumlahna sabaraha kunon kana gabah. Lain, masalah sih ngajelaskeun si ieu kepelak naon sih ngajadag wae. Batur mah perhatikeun. Yo, cicing-cicing nyaho-nyaho basuh manehna mah. Saha sih ieu? Heeh. Ci tadi ge naik motor jeung urang. Urang di tukang. Heeh. Mana dihareup. Diharap. Mana basuh urang henteu. Oh, Nu ngompol manehna. ampun. Ya. Bisa ngomong tuh. Sok. Ye. Siapa main colok we sok bejaan katuhu jeung kenca. Peledak we sia. Bejaan. Ya, coba nu maneh katuh mana? Iya. Tah ieu teh rek bejaan cenah tah. Sok ayo, kudu jelas. Bejaan anu bener. Nyaho aing si ieu lah. Sok. Becanana. Ieu tah jeung ieu. Tah. Oh, Set, aing pantesan ngajedag wae atuh. Aing ngerti aing. naon cenah? Hah? Naon cenah? Rupiah. Lain. Dengan teh meuli buah cenah. Nya meuli buah. Aing lamun amprok jeung si aing teh bese rasana ya. Aing ngerti henteu ngomongan anak. Oh. Si eta kuat telak ari kebut babi mah. Ya. Yo, sorabi mah di ditu di dekrok teh hideung nerima Allah. Badalao. Oh, kudu bahasa iya ya. Oh, pantesan tadi Sok, pedas. terjemahkeun barangkali bisa. Akang aya apal. Sok, Ya apa aing mah jeung bahasa. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. bener. Oh, bener cenah. Cikan. Aturan ulejang wengi ayeuna pernah sarasa. Wow, salebat deui. Batur kuat renyek. Lebat deui sia aing mani kerokeun teh hideung. Ya, si itu ngajelaskeun terjemahan. Mana lalauna aing ngajelaskeun. Oh, Tah naon tah? dahar dicomot. Oh, dicomot tar, dicomot. Oh, langsung dasupkeun ka dieu. Naon sih sia teh? Oh, nyomot-nyomot eta. Si eta mah amakna goreng ngaramed eta. Ya, oh ngomong meureun, ngomong. Ngomong. Kamana? Da menang turun. Da menang turun. Menang turun nih. Hadir. Ceh. Dah. Aing teh gigituan terus dah aing mah dah. Syukur dah. Nah, si sia teh ngomong. Oh, ngomong. Heeh, ngomong. Heeh. Ya betul buah. Oh, ngomong gitu teh, heeh. Perasaan teh sarua wae teh. Yo, bidadah meuli buah. Lain cenah. Lain. Naon? Eta lain budak kok gigi brigo sakali Si bidadah meuli buah. Oh, lo baca lemah lo lajo. Lain si eta mah pudung wae ya sok ngomong. Kieu Akang meureun. geura, akang anu merat anu ieu geuno terjemahkeun sok ngomong. Kieu meureun sok. Bapak hajat. Tuh. Gitu sok teruskeun. Ngomong deui. Ududna kurang 5 bungkus. Siap. Oh, bener wae. Ayo mah ka udud. Kau udah doh sia. Emang Chan? Oh, Oh, duit. Tah. Duit. siapa duit ongkos? Oh, cendahar. Candahar. Beri beteng.
Bapak pangcandakeun batu baterai sina dikeleng. Amun jajar. Mas. Kajar nu rapi. Nah ini Ye, keren tapi bisa ngajalan. Malik teh tadi teh kakatuh teh ka dieu. Kunaon teh sarua? Akang mayuna berhadapan. Oh. Jadi kudu mayun ka ditu. Nya becaan atuh. Malik teh Kan urang kakatuh ka dieu katuh. Katuhu. Ampun ya Malik deui. Udah aing menempa banget sia teh hidang. kakak tuh mah tadi Nya becaan atuh tadi gitu. Mane rumbah cenah kitu. Tuh, lupa makan si itu eta sih. Tuh. Si Tadi tuh. eta sih jadi dibere. Tuh, jadi we dibere. Heuh, api-api ari tadi mah mentahin api-api. Cara konaon coba? Oh! Eta ari nempo rokok kuat rikat. Rokok naon coba eta sia? Rokok naon coba? Rokok naon eta? 2, 3, 4. Naon rokok naon? Ampun, tega. Simpen heula kasih Endra. Simpen heula. Si Endra keun. Ka tukang piano masuk dijual. Malik teh. Ka dieu. Pancena tadi kakak tuhu ka ditu. Tadi nu katuhu mah ka tadi ayeuna ka itu. Aduh, drip meni pertama ampun. ya drip kedua ke belakang ca Ulang geus ka ditu lah. Ka dieu nya. Ah. Ka dieu siap. Bener aya nama orang balik ka ditu, bener. Dadah. Belaguk. Nah, Tong bebeja. nonton bebeca apa lain tadi balik kakak tuhu cenah. Mani kudu lulumpatan. Ya kan bebeca ka mana? Teu kudu bebeja. Tuh tong bebeja cenah. Nya ngomong atuh tong bebeca. Ari salah make ge ribut. Ieu mas bener oge Tah, ribut. kamari aing nyokot sendal manehna aing teh bebeja. ribut Lain eta maksudna teh Kang. Hah? Pan mayun tos kakatuhu bieu. Tong bebeja dalamun salah mah pasti aya nu bantrok. Jadi moal ribut. Bapak teh Bu aya embrin teu bodah aing. Kunaon kitu? Kunaon? Aya nyekok aing ku baygonnya. Si eta mah aral. Ye, ari menghadapi orang kos kieu mah ulah sok bari jeung ambekan. Masalah ambekan aing mah eungap teh hidung ngomongna. Ngarti henteu aing kepelak we ka nu ti koro. Babaturan sing sabar Sing sabar. Sok balik ka dieu nya Kang nya. Atuh beca. Tuh, ngambek batur oge. Tuh. Ieu tanya si eta mah aya nempo sangu. Han bulak-bulak we di handulak. Sok, malik ka dieu nya. Oh, oke.